Ya Allah ya Rabbi, baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrin aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake haji mun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teh diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi seungit lalaunan ngageser nyana jadi muitek mui sibuk mobil jadi boga padahal istidraj imah jadi bagus padahal istidraj kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidraj ditarik dikahandapkeun set jante min haitsulaya lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih keritakeun apa diturunkeun ya masya Allah kari bisa etik jelema teh nu geus karar itu tapi lamun haju inget lah oh lain jalan aing ya wah oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kayakina oh cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidraj kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah kok jadi mobil istidraj merekan dihandap mobil istidraj siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalagunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah kuai pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat tah ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beresnes aduh ieu mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja pandangan kudu istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ge ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidraj tuh Islamun aya orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mun makanan teh mah tenden urangna diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidraj apa lagi istidraj teh naikkeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teu apa ieu duit teh ti mana usahana naon nyana renungkeun ku urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya kecuali sia aing bajar bebeneran nya sia kagetnya aing bebeneran sebenarnya mah hayu babarengan ke Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah lah ki uci mah teu nyahoeun cenah dalilna leg ku sia dalil leg ku sia dalil leg kena jadi orek koros ya mal beres mantep kula mah eta aya gambar di jualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin cerik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula di jualan aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia ya Allah deres mun bagi dua mah kitu tah ya henteu kan aya jelema tamu ti Jawa Timur ti ampel ka kula aju mawa poe eta kos-kos almenak kula ditanya nyana bebeja tas si ampel itu apa ini gambar kiai siapa kiai coba lihat sini dia lah jahil mah gambar ai belinya di mana saya beli di ampel masya Allah beli di ampel sih jauh amat atau iya ai
berapa duit segitu tuh, bilangin sono bagi 2 gitu. Di Banten kula ke Banten ya gambar kula mas isin ulah isin bung, kemudian atuh di Bolo Cangkir Ambalaya kula isin ja, anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae, nu teu nyaho mah loba jasa beureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere. Hayang embung dijualan kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai, kemudian kunyana dicitak jadilah almenak. Ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula, aju ku kula dibejakeun ka nyana ulah aing materi dot hayang ulah almenak nu aya gambar aingan ulah. Jadi cenah kiai, ieu kan untuk pondok pesantren, teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres. Cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah. Embung aing mah embung. Engkena ku sia beres tanggal ju disoekeun. Ieu sia pake bungkus tarasi, beuh budak. Ulah cak pamajikan, sedihkeun beureun pamajikan, cak nu bogoheun ka kula coba. Emang lu boga tuh loba, aduh ini kekasihku cekiana. Tah, embung mantak ge. Nah beusi mau beusi aya gambar. Andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae. Kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula. Teu ridho embung. Gua mah dibere embung teh heran. Ilmu lillahi ta'ala embung lamun kula hayang mah tuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ye. Tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunia beres. Tempelkeun dirinya di handapna aya deui Haji Pendi, inilah wakil juri beres. Aduh, embung kula mah eta masuk dipoto ge keur mah hayang keur mah ku ari dibere embung. Ku ari dibere embung anu moto loba jasa keur mah emang hayang keur mah. Ku ari mah embung dibere embung tah ku Allah teh dibere embung. Lamun lain gitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar dedeuleun. Oh iya Habib lain deuleu kula na leuleuh Habib. Aing nama teu kudu deuleu dipoto aing mah deuleu. Ieu aing ye gitu tah. Jeung saya Aziz dipoto, jeung saya Fadil dipoto, jeung kiai kajen teh masa kadar kenang-kenangan doang. Bahwa ieu jang syahid ke di akhirat. Mun Habib Lutfi mah atunya nama turunan Kangjeng Nabi ye, Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ye, kayaknya neuleuh. Wah, ini yang pernah dipoto sama saya nih. Nah, enggak Haji Pendinya, ini saya juga dipoto. Enggak, itu mah kepoto. Enggak maksud saya katanya, lain itu mah, cuman blitnya aja ke situ. Ntar sebenarnya guys seru. Nah iya sih, ayah menak aja ayah gambar gua embung, maksudnya embung, diberi embung belah. Kerja penyorang waktu kula kasantri itu ayah almenak loba tuh dicegah ulah, bejakan, ulah. Alhamdulillah. Engke besi timbul deui. Bab guari loba ya, aya pondok pesantren modern pernah jeung kula naon kitu ngaranna nikahkeun dipoto. Aya kula geus jadi tah, geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang. Untung katahan ulah. Terido kalau embung. Iya dibere embung atuh kumaha tuh. Ceknya gimana kalau bagi 2? Tahu tah kalau bagi 2, tahu dah kalau begitu mah. Atuh teu sabira duit albenak sabaraha duit sih. Aing mah sakali ngadoa bru. Ye, teu almenak mah kudu dijualan angel boga duit teh ya. Ani ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah minta samilia brang samilia. Beres geus seheotan deui. Atuh gan embung aing ngadoa duit naonan atuh. Teh hayang lamun teh mah hayang bisa.
Bisa insyaallah sabira kos kitu atuh dah. Asal dipenta bae Allah kan bebarengan jeung urang bahagia nyaho ka Allah teh Allah ja khalaqas samawati wal ardh. Urang senang lantaran Allah teh Maha Qahar, Maha Jabbar, Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Somad, Maha Somad, Maha Rahim. Tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang. Jih. Urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah, urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah, gerak urang nanggerkeun Allah cicing urang. Atuh berarti Allah cicing innallaha ma'ana. Penta teu kudu gandeng-gandeng. Ya Allah anu ngahirupan urang nu ngarasapaskeun ka luhur kahandap urang tinggal ngadoa we ya Allah butuh duit 1 miliar mal kebal cak Allah cokot tuh di ditu tuh embung kudu nyokot mah kudu ragag bae daek sia ditimpa eta mah gagaran duit onam beug kumaha lamun menta mobil aju mobil ragag orang bedah sia minta mobil ku yang dibere modar sia cerita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu ngadoa teh diijabah jeung henteu karasa apa henteu teh eta pertanyaan ahli marifat kiai urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteu karasa tah henteu karasa kumaha sih bisa karasana eta panjang dongengna kiai lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa ja urang hadiah ka ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun tanyakeun Haji Pendi nyana ge osok ge aja hadiah teh langsung itu kasurupannya nana. Atuh karasa. Jadi eta supaya hayang karasa kitu eta lah nu hese perjalanan kitu nu hese. Malah urang isin ka Allah embung ngadoa. Nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto lah minta bae Gusti. Misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula pikir ka Allah isin teh ya isin teh ieu teh manfaat apa teu sekali-sekali ieu bendek nganasehatan jelema ieu Gusti menta bae ya supaya hujan teh eureun hasa kedeuk eta doana mah eta teh ya Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana juri ngomong emang kumaha gitu bisa kos itu nu keur didongengkeun teh ya Syekh Nawawi di Mekah teh kapan harita teh naon garang panas kiai ti Mesir kiai di mana menta hujan eueuh diijabah aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil henteu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira hujan ngecek bae hujan sapoe hujan dua poe hujan tilu poe hujan saya nawawi kabur ya Allah udah kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun ibahaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu Nawawi deui bae teh angan saya Nawawi aya di Sib Amir tepatna kan di Sib Amir dinya Sib Amir tah urang lamun ka Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu ngaranna Sib Amir eta tah tempat Syekh Nawawi di dinya nah lamun ka belah dieu tah set ngaranna Sib Ali lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenon kitu ngaranna Jihad Sud tuh set lamun nu kali itu kok kaler ieu ngaranna kitu mispalah hiji mispalah dua mispalah khusus bahutmah lamun ka belah dieu karena tah eta Jarwal lamun nu kali tuh sot itu Aziziyah eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana eta mah di tungtung dunia jauh kuari mah nah Syekh Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk bae rarasannya aing dipanggil dia bener bae Nawawi mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui ngadoa deui
Rabbighfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli wali walidayya warhamma kama sarat eureut cak urang Arab eta keneh doana heuh eta keneh teu hese naon hubunganana doa eta jeung hujan coba ge hayu jata mah Rabbighfir jauh jasa nah wali mah kos kitu tapi aya rahasia-rahasia lah nu kukula pernah didongengkeun teh harita aya anu dibere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid kula cenah hayang ka awewe tah baca eta baca padahal hubunganna jadi daekeun aju urang mangmang ieu mah jauh hubungan kana mahbubah mal manjur ulah asal dibere ku wali ya beres ya nah ieu ge kan murid thariqah teh nu hese ge nyana yakin teu bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge ari sakadar kadeuluna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru thariqah mah nu teh dek merena hese nyana yakinin teu si ka aing bahwa aing mursyid mun cara guru thariqah teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru thariqah kitu mun geus yakin karak mata kayak anu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tadi bere-bere. Zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal. Sebab naon? Engke nanyana can caya kumaha lamun kadeuleu keur teu salat misalna, kadeuleu keur kadeuleu aurat, kadeuleu keur kan macam-macam. Pak, ieu mah lain mursyid mal beres. Misalna kan guru toriko mah aya fana dan lain sebagainya. Oh, kos aya 2 jelema tuh panjang bae. Tungtung nama ayah hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema 2 jelema penafsiranana beda nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu nu ieu mah mutiara makrifat beda jalan nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara beda jalan nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim laporan 2 nana nu ieu mah mutiara asli nu ieu mah mawa makrifat kakarak padahal guru da eta keneh beda keyakinan beda datang tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia tafsiran nyana teangan mutiara beneran nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara marifat jelema eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal mantak di akhirat aya mursyid guru mursyid muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga mursyidna nyana keneh la ilaha illallah bareng tapi nu ieu ka surga nu ieu ka neraka protes nu ka neraka masa sih guru kula eta keneh dikira eta keneh tapi kok ieu kula mah ka neraka kakarak diproses panjang da dongeng nangke engke insyaallah mun ka umuran ku eta ieu mah wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun teu disiksa di dunia dibohong brei ku dunia sebagai sidraj oh horengan endek dicilakakeun alas cak Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun bakal ditarik setik-setik eta adalah merupakan ucapan Allah rencana Allah sanas tadrijum setik-setik kuring bakal digeslekeun inna kaidi matin sanjanjan rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek di istidraj matin kuat ca nu bisa ngalawan aing moal bisa sia Yahudi nu matak ngalawan kaum muslimin mukminin emang ku aing dek digeslekeun ka neraka di istidraj inna kaidi batin Nasrani nu matak keukeul bae ngalawan kaum mukminin emang nyana ku aing teh dek dikanerakakeun inna kaidi matin rencana aing kuat nyana dek dikanerakakeun datang ke perang jeung mukminin kitu kene kiai-kiai anu ku aing dek dicilakakeun Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi ku aing dek dicilakakeun inna kaidi matin di istidraj ku aing moal bisa kumaha nyana inna kaidi matin rencana aing panjang upaya aing kuat sah nu bisa ngalawan kunaon maksud kitu nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi kiai nafsu nyana
ketika jadi kiai asa mulia nafsunya anak, ketika jadi kiai asa agung nafsunya anak, ketika jadi kiai asa jadi raja, iyalah hijab. Cilakanya anak. Mata hayang diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur. Kos kitu mah cilaka. Kumaha lamun urang teh hayang aja diundang, enggak masalah. Aja cara dibere duit bermasalah. Eta kos kitu. Mantap ulama embung dipanggil ge bisa dibere duit. Kumaha cara lamun teu dibere duit? Oh masalah teu dibere duit mah. Aja kumaha tuh lamun diberena leutik bermasalah. Ulah dunia mah dunia hina urusan ku urang nu jujur ju adil tasarupkeun jeung agama ulah sok dicampur adukeun besi diistidraj ku Gusti Allah inna kaidi mati geus sabaraha kiai anu ansruk di Golkar ku ngagibeg ajur ka kiayanana geus sabaraha ustad anu asup ka Golkar wassalam beres ka ustadanana atuh komo di luar ka ustadan buya aduh mantap kita Golkar teh ulah lalawara geus sabaraha ratus kiai di Indonesia acur salian di Golkar ge Alhadin sawah sami-sami ngan biang keladina eta ieu mah keur carita atuh pasantren ambruk santrina usak kadang Golkar ambruk ya Allah ya Gusti Allah loba jasa geus teu kudu dicaritakeun ya Allah ya Rabb kiai-kiai ajur teu bisa mempertahankeun ieu masalahna kiai teh hebat jasa ilmuna hebat jasa bicarana hebat jasa pangaruhna saeutik toel bere ieu golepak ieu tah masyaallah kan Imam Hanafi Harun Ar-Rasyid begitu dipanggil manehanana teh deuk dijadikeun mufti di negeri Baghdad dek dijadikan hakim di negeri Baghdad tedaekeun sama sekali panggil 2 kali tedaekeun malah diancam andai kata kiai tedaek jadi hakim sementara Baitul Mal di dia teh mempercayakan seluruh rakyat ka anjeun wahai Hanafi lamun anjeun tedaek uras urusan negara anu keadilan jeung kejujuran anjeun teh geus terketahui ku seluruh negara Baghdad khususna dunia umumna ieu bakalna anjeun teh bakal dipecut 20 kali pecutan kumaha Imam Hanafi cek Imam Hanafi abdi mah siap dipecut bae cek nya teh ieu negara cek lamun henteu turun tangan kumaha mun kitu mah mutlak dipasrahkeun ka abdi tuan raja na lengser abdi nya jadi rajana siap abdi tapi lamun kula di bawah raja engke aku mah acak raja kaje dipecut kula mah Imam Hanafi dipecut Imam Hanafi mazhab Hanafi dipecut 20 kali pecutan ku embung jadi hakim di negeri Baghdad ku ari mah menta propos bolon ngomong bae Hanafi ngomong bae Syafi'i tanya sia Hanafi mana nu geus dituturkeun Syafi'i mana nu geus dituturkeun ya Allah ya Rabbi Imam Syafi'i datang ka di penjara bong kabelah dia nembung Imam Malik sarua bae kecuali jadi raja cakeun aing siap biasa jadi raja mah kumaha aing Al-Qur'an ku aing deuk diterapkeun Imam Harun Ar-Rasyid nyaritakeun dek dipasrahkeun sagala-galana rakyat teh keuna ngaji muato kabeh teu bisa cek Imam Hanafi sebab sahabat geus disebar kabeh setelah Kanjeng Rasul maot nu ka Mesir nu ka Syria nu ka Yaman nu ka Turki nu ka Baghdad nu ka Iran jeung berbagai-bagai mawa hadis Kanjeng Nabi kabeh kula boga muato adapun perbedaan jadi rahmat ikhtilafu ummati rahmatun
kula ditangah hijikan melalui muato wal bisa Islam sebab hiji ti Kanjeng Nabi kabeh. Adapun perbedaan puru eta mah wajar. Adapun kula kita jadi hakim maning jadi siksa kula mah disiksa deui bae. Imam Hanafi dengekeun ku celisia daripada jadi hakim embung kuari hayang jadi kepala mui nyogok kiai nyogok kiai boleh bedakeun ku aing kiaina aing ngejawauh pan seurisya ieu kumaha negara tuh dulu urang teh macaan Imam Syafi'i nu dipake ku urang mazhab Syafi'i aya kadororotan liwat pindah urang ka Imam Maliki di Imam Maliki ge kurang patingeunaheun make Imam Hanafi. Imam Hanafi nu paling ngeunaheun urang toab make Hanafi wuduna dan lain sebagainya ulah di deuleu soal fikihna bae eta mah deuleu takusnya kumaha teh urusan wuduna, urusan sholatna, urusan toab dan lain sebagainya tama masalah jahil tama kos kitu mah dipermasalahkan, diperdebatkan moal aya geus teh dan ka kiamat kitu mah jeung henteu bermasalah kos kitu mah perdebatan dina kos kitu mah seg wae sebanta mah puru tapi ulah etana nu di deuleuna tah warokna Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi tah Imam Hanafi teh kukuh embung utar atur di negara selama negara teu beres. Ai musyawarah mah mangga ka dieu cek Imam Malik dengan kula secara praktis dijadikeun embung kecuali kula jadi raja. Eta hebat jasa. Tah etalah nu kudu urang dijadikeun kacamata. Masyaallah nikmat urang macaan kitab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi timbullah mazhabul arba'ah nu kurang di deuleu puruna doang deuleu tasawufna deuleu ma'rifatullah wa rasuluh. Nah ieu sahabat gagibeg sahabat teh gagibeg ku ieu mah ieu sahabat gagibeg ku ieu atuh komo da ka mana talumpatna komo sia geus karti ku sia lah. Nah, jadinya teh mulai ayah perdebatan ka Kangjeng Nabi. Sahabat kewanieun ka Kangjeng Nabi mah lah atuh urang tuturkeun bae ja pahamna asalnya manusiawi eta. Tuh. Dibawa ke ham. Ham teh lain ti kuari ti baheula hak asasi manusia. Emang Yahudi nun nerapkeun ham mah, emang Nasrani nun nerapkeun ham mah. Justru turuna Kangjeng Nabi urang teh ke alam dunia diutus sebagai rasul ia adalah hendak menyelesaikan supaya ham tidak ada ganti ku Al-Qur'anul beres kabeh negeri Mekah, Madinah, Saudi Arabia ganti kabeh ku Al-Qur'an Timur Tengah ganti kabeh datang ke Eropa ganti kabeh Spanyol wabeh make Al-Qur'anul Karim datang ke Indonesia make Al-Quranul Karim kuari Al-Quran diteundeun di juru didengungkeun ku kiai ku habib di mimbar pengajian secara praktis eueuh hiji-hiji acan dunia khususnya Indonesia nu make undang-undang Al-Quranul Karim kembali jaya deui ieu nu baheula teh tadi tah nu ngaji di tengah bendang kalamun menaon eta nya masih bae pokona mah teu bisa tuh mantap urang teh ieu geus alhamdulillah urang mah ngadenge Al-Qur'an bage pake ku urang adapun negara teu peduli ka Al-Qur'an sabodohnya geus urang mah nu penting mah geus nyaho kos kieu horeng. Nah ka Kangjeng Nabi noelan Kangjeng Nabi mapan teu bisa langsung mutuskeun kecuali wahyu lantaran geus terus didesak jol malaikat Jibril alaihi mawayat wa ma lakum alla takulu mimma dzukira ismullahi alaihi wa qad
fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih wallahu alam bimuradi wa ma lakum marinaun tetep karanjeun kabeh naha alla taqulu maka jeung teu ngadalahar aranjeun kabeh kana binatang anu halal bejakeun Muhammad kunaon umat muslimin muslimat teh darek ngadahar binatang anu halal nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah dengan cara mimma dzukira smullahi alaihi hewan anu disebutkeun ngaran Allah ketika mencitna yakni dipencit ku umat-umat muslimin umat-umat mukminin padahal mah waqad fassala nyata Gusti Allah tegasnya jelaskeun lakum karanjeun kabeh mahram alaikum binatang nu ku Gusti Allah geus diharamkeun lain binatang bae berbagai nu geus diharamkeun ku Gusti Allah dina ayat hurrimat alaikumul maitatu waddam dan selanjutna pan geus dijelaskeun ku Gusti Allah teh maha atuh make aranjeun rubah-rubah deui cek Kangjeng Nabi teh ye nu diharamkeun dina ayat eta haram nu make perjalanan mencit pepencitan mukminin halal illa magturtum ilaih kecuali ketika darurat tangajak darurat maka timbullah kaidah fikih ad-darurat tubihul mahdurat darurat bateuna naon urang lapar jasa eueuh deui dahareun kecuali ngan aya daging hayam-hayamna dong dahar tuh kaharti urang ge atuh coba teman urang lapar di luhur gunung eueuh dahar kecuali aya orai doang haram orai teh haram kecuali bangkong teh haram teh bangkong teh haram tak ieu teh eueuh deui dahareun iwati eta illa magturirtum darurat tamat pencit ku urang goreng teu kaburu ngagoreng cenah atuh dahar ata bae masalah cicina bari ieu mah aya ge bangkong dong sok bangkong cekel ku urang teureun engke ge urang kos ore koros masalah nu mantak nyaho urang teh suag ngeunah nyaho urang teh humut ngeunah nyaho urang teh kitu naon karahui butun ngeunah nyaho urang boborosan baheula teh ngeunah kunaon eta kulantaran lapar baheula di zaman penjajahan urang dia ngeli kabeh ka ditu ka santri ngeli di ditu lantaran di dieu keur diubek-ubek ku Belanda ngeli ka ditu di ditu teh pan eueuh dahareun jelema teh dararepah bae pan di leuweung di kebon baheula mah leuweung sugan ngeunah aya pandan tarik borosot di dahar jamis dahar jangan ngabejaan amis boros pandan amis diboros masih kene kurang aya kene tangkal digali kunyana cek coba dahar-dahar ngeunah suag ngeunah sakina teh gali deui set ieu bareng di dahar mabok badur kanyahoan ngeunahna teh zaman Belanda harita ku nu belah ditu eueuh boros ieu mah aya ge cente tangkal cente nunggeus hari-hari deung teh terus nu karoneng di dahar kunyana wih ngeunah cek cenah mantep sugan ngeunah ieu cenah katokak kieu di dahar henteu aya amis mah ngan ngeunah keneh aya deui ieu mah gede cek kada ieu ongkos katokak sarua bae di ala di dahar mabok bernuk zaman Belanda. Ya Allah ya Rabbi, jadi kajawan ngeunah jeung teh tah zaman darurat teh kabelah dieuna bangke di dahar lantaran darurat illa maturitum nu mantak tentara dikirim ka tim-tim ka ditu kemudian di ditu teh pasokan makanana lambat bahkan aya henteuna eta teh naon bae nu aya di dahar kapanggih sia jeung orai kapanggih jeung bayawak mantak balik di ditu kos bayawak halal teh illa madturirtum halal masalah
fahuwa aidan halalun lakum bismanana lamani alakum min ukli ma dzikra lunga halangan hewan-hewan anu halal nang mencit urang mencit mukminin halal ulah sok sambarang ulah benangka toel ku provokator ulah urang mah urang baik boga kitab Al-Qur'anul Karim halal haram kumaha cek Al-Qur'anul Karim ulah mimilu urusan manusiawi ham eta mah urusan Yahudi Nasrani geus tiba heula horenganan kos kitu teh eta kuari kurang tinggal disadari bae urang beratan ka ham apa beratan ka wahyu Allah ragap diri urang ai urang mah anu teu milu di pamarentah pasti sia beratan ka ham beratan Al-Qur'an tanya di Bandung sia beratan ka ham beratan Al-Qur'an tanya dari Jawa Tengah sia beratan ka ham beratan Al-Qur'an tanya Jawa Timur beratan ka ham beratan Al-Qur'an asup bae urang jadi erat terkecil erat sia beratan ka Al-Qur'an teu beratan ka ham orang teh jadi bae lurah lah beratan ka Quran beratan ka ham ai urusan ibadah mah tetap Quran tapi urusan negara mah bisa ngajawab keneh tanya mulai geus asup ka Pemda ieu beratan ka Al-Qur'an atau beratan ka ham ulah ngomong-ngomong Al-Qur'an negara urang negara demokrasi ulah sok ngomong-ngomong Al-Qur'an geus urang mah make demokrasi bae urang menyalahi aturan demokrasi awas ya tapi menyalahi Al-Qur'an mah oh masalah mantak nu teu salat menyalahi Al-Qur'an no problem nu teu puasa menyalahi Al-Qur'an oh masalah teu zakat menyalahi Al-Qur'an oh masalah nu sinah menyalahi Al-Qur'an teu kena sanksi tapi coba-coba salah dina demokrasi borgo ini negara kita cak-cakan kan orang nyeuleuh kacamata Al-Qur'an urang kuari nun teu berkepentingan di dinya teu dahar di dinya tanya beratan ka Al-Qur'an sia beratan ka ham Al-Qur'an wani aing mah gelut lage tapi jeung leutik ngeugeun-ngeugeun mah moal tetep wani sebab urang teu berkepentingan usaha aing dagang aing tani aing manya kudu make ham aing unggal minggu ngaji unggal poe ngaji Al-Qur'an aing mati Sabang sampai Merauke pasti Quran 100% komo dibawa ke Timur Tengah mah Al-Qur'an ketika disodorkan ham anti aing mah tapi orang asup bae ka dinya sia mending mangke Al-Qur'an apa mending ham bego ulah begoan atuh bego sia atuh sia deui bin tolol berarti gelut urang kumaha cara menyelesaikeunna ya di Indonesia tuh mayoritas Islam Al-Qur'an digali aya nu taral tafsirna segala rupa geus bubuh talar Al-Qur'an mah tapi deuk dikumahakeun ieu dibonsai urang teh bonsai kalapa mahal bonsai jelema kalapa mah 8 tahun buahan gede buahna diala 2000 hiji tapi kalapa dibonsai buahna sagede jempol hijina 5 juta mending mana ya leutik buahna gede dibonsai tapi 5 juta mending nu gede 2000 apa mending nu leutik 2 juta padahal mun pake ngawuduk nu leutik mah moal bisa nu gede pake ngawuduk mah ieu kabalinger kabehan blon paneta leutik sagede kieu 5 juta buahna dideleukeun bae di luhur meja diusapan tangkal kalapa dibonsai buahna aya meureun 5 mah hiji 5 juta 25 juta mun di luhur mah 2000 hiji gede deui oh komo dawagan mah kurang di 2000 ge eta ieu mah dibonsai tatangkalan dibonsai mahal aya hukum mah dibonsai geura paeh pokona sia mangan ngabejaan doang geura sia ngabejaan doang engke di akhirat bakal ngudag-gudag aing sia bener kiai bener wah kur iyo atuh beneran ieu kuari mau usum ka sorga sia ka neraka geus hampura cenah ge kawah lain ka aing buah aing pikiran aduh Gusti Allah
ya kecuali darurat gas cek Kanjeng Nabi hewan lang mencet urang halal kecuali darurat bangke ge dar wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm wallahu a'lamu bimaradi wa inna katsiran jeung sanyanyana lolobana manusia khususna kupar-kupar Mekah la yudilluna yakin nyasarkeun bi ahwaihim ku kahayang-kahayangna ku nafsu-nafsuna bi ghairi ilmin tanpa aya kanyaho nyana nuduh-nuduhkeun kieu tanpa aya kanyaho aslina nyana nuduhkeun kieu tanpa aya kanyaho kunyana dilugar ligar ilah lolobana kafir malayudilluna biahwaihim mayoritas kafir 99% layudilluna nyasarkeun biahwaihim kumaha kayang nafsuna bae baheula kos kitu komo kuari nah hiji sia jeung Yahudi bakal kos kitu nah hiji jeung Nasrani bakal kos kitu kabeneran di negara urang hijian jeung Yahudi jeung Nasrani atuh kos kitu matak ustad kiai memeh jadi pamarentah boh hebat jasa tarang lagi hideung tarang lah hideung supaya jadi pamarentah koneng talarna tarangna koneng kuari jadi Golkar deui kuari ini kumaha eta bensin nu diasupkeun ka jerona menang meretan ti rakyat di dahar urang ge nu lain menang meretan ti rakyat hese bae husu makomo nyana ulama teu percaya lamun aya bupati salat tah husu teu percaya bacana sombong amat kiai aing sekali-sekali sombong teu percaya bae pokona mah mana bupatina nu salat tah husu sidangkeun jeung aing moal bisa naon di negara Indonesia mah moal khusu nu ngaran camat bupati tetep ceuli bacana kieu sombong teh kos kitu atuh kiai na ge teh khusu komo nyana sia kumaha sih hese amat sih dipek-pek ku aing sia itu hese amat sih dia beda anu ku salatna khusu mah tuh ayat cirian BHS ayat cirian kajen teh ganti BHS ku atlas BHS bae emas bae mas tono bae perak bae barlen bae kajen teh ini kumaha ge jelema nu geus ma'rifatullah kadeuleu tina mata gerak dan lain sebagainya jelema kakarak solihin doang kadeuleu nu mantak layaripul wali ilal wali moal kasaliru mantak kula jeung Habib Lutfi aya sieun ge aya risi naon bae selama mantes haul anu kukula di gawean nyana nyahoeun heran geus teu kudu dicaritakeun lah sababaraha macem nyana telepon nyahoeun kok aneh geus lain seperti biasa berarti padahal mah nyana mah mun ka imah nyana ngaorgan bae iya no sia tapi Lutfi tapi weruh sadurung winara wede mengkono niku wong kita mah orang tepi gawe sekali-sekali tah jurig mau kasup alhamdulillah Gus Dur aya Habib Lutfi Masya Allah karim hese ngan nyana mah hese geus kos kitu bae kumaha nyana bae sebab nyana mah awakna doang di dunia ruhna mah kerjeun Allah atuh hese kajen ku kumaha ge na ieu keur carita yahoeun nyana teh nu bantak loba nu di Jebian teh Banten tidak ada kiai nyana ngomong Bandung tidak ada kiai Jawa Tengah terus kebelah dina disebutan ada juga anu eta kan teu sambarangan ka Banten carang naon carang tapi nyahoeun je urang mah nu guguli bedan di Banten bae ge teu nyaho malah urang asa jadi wali ini meureun tuh eta ge aya bae tah nu ku Gusti ya Allah ya Rabb Gusti penguat negara nyana biasa diondang ke istana biasanya nama jeung pemerintah tapi ketika orang nyaho saya seperak pun haram untuk makan uang pemerintah Habib Lutfi ketika nyana diberes sekian puluh juta sekian ratus diambil haram buat saya paingan luhur dijore-jore ku Habib deui ku kiai luhur bae tetep emas bae orang itu pernah ngadahan
kunaon Ustad proposal ya Allah ya mana seserian ning serikeun nya lagi tapi nggak bantu nya ngan ning serikeun nggak bantu ngan ning serikeun kenyang udah kalau udah kenyang udah kalau belum kenyang ntar tambah lagi ya punya lagi disebut ini orang ular koros sekenannya mayoritas kafir layu duluna nyasarkeun Masya Allah tiba datang ke kuari digeri ilmin tu boga kanya kuari sistem politik di orang Yahudi jeung Nasrani sistem ekonomi di orang Yahudi jeung Nasrani orang perlu bank syariah dibentuk bank syariah teh podol sero ngarah doang bank syariah emang nak kiai teu ngaji kitu bab syariat disenserikeun bab syariat model kos kitu ngaji heula sia di pondok pesantren Yunan utawi bego aya nyaho bang syariat mah je cek cenah mah meureun aing teu ngaji takrib beureun ulah gede-gede heula na batulung mah hese dibacana takrib akur henteu tah bang syariat jeung takrib dia teu akur jijina aing mah teu ngaji takrib tuh sia saruana bego bintolol ngaji tenang tina Al-Quran akurkeun coba musakohna akur henteu mudharabahna akur henteu musyarakahna akur tah henteu jeung dina kitab ketika teu akur berarti syariah tai podol sero samarukan kumaha kiai teh nonton negara kabeh ge ngan teu wani ngomong doang keur mah hese ani jata akur japan dia aja unggal poe di santri mah ketika ayah jatuh akur di Indonesia aya nu neuk ngadirikeun bank deui mantan pejabat meureunna 3 tahun ka tukang ieu neuk ngadirikeun bener-bener bank syariah ngajilah ka dieu ka kula konsultasi diajak sababaraha rektor Universitas Islam nu aya di Jakarta kudu dibejakeun mah tambahan ku orang Malaysia seorang konsul 3 kali dosen 3 rektor 2 jeung mantan pejabat aya sabaraha urang tim Malaysia deuk ngadirikeun bank jelema-jelema bona fide berarti bona fide Inggris mana meureun kajajaden meureun tah nah musyawarah 1 kali hasil 2 kali hasil 3 kali oh kalau begini berarti susah pakai enggak usah terjadi tah tuh gak beres kalau begitu terjadi ayo jadi sistem perekonomian di urang teh 90% Yahudi saha kepala negara nu bakal lu bisa ngabalikeun tina sistem Yahudi ka sistem Al-Qur'anul Karim minimal 50% sistem Yahudi puterkeun ka sistem wahyu puterkeun perekonomian ka sistem Al-Qur'an tah lamun aya nu mampu kepala negara model kos kitu Masya Allah kula dihareup wani aing mah hirup ge paehna mah sia bae tah setik wa inna katsiran la yudilluna biahwaihim kahayang tuturkeun kahayang moal beres nuturkeun kahayang moal beres nu mentak eta teh nu nuturkeun kahayang mah begitu penting kalaluar siraru barang kaluar siraru neuleuh lampu cak dosa urang teh coba sia ka ditu tah eta bagus amat sinar pan urang mah di jero taneuh bae heuh ke aing di ka ditu barang ka ditu gadeukeutan balik deui wah sia cang jasar cang jasar tuh sia ulah cang bae da kedekeutan ka ditu ngutus deui nu kadua begitu ngutus nu kadua rada deukeut bebeja deui cang jasa mantap jakna mantap jas lain mantap gitu kami lamun geus jahodeg ka dari itu coba nu katilu barang nu katilu datang ka ditu ngadeukeutan terus hayangnya odeg mere informasi ka babaturan ada ditu ngadeukeutan ka beulem geheng mana cenah baturan itu barang di deuleu euy jadi arem geheng cenah eta ahwa ngaranna eta 2 tafsiran nomor kahiji jelema deuk baripat ka Gusti Allah teu bisa lamun sakadar nongton doang mal bisa
nonton doang bere informasi mualnya lesep ka jero hate kajen kuku mage baca Minhajul Abidin baca Ihya Ulumuddin kakarak dongeng datang deui ka ditu rada deukeut seetik informasikeun moal kajen kuku mage moal beres masyarakat moal aya berubah asup kadinya ngahiji jeung cahaya ilahi Allahu nurus samawati wal ardh mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah alaya ngahiji jeung Gusti Allah datang ka kabeulem ku sinar Allah kengenaheun beker bere informasi jelema bakal nurut boro-boro keur bener keur salah nage nurut bae lantaran nyanana geus ngahiji jeung Gusti Allah italah para wali-wali Allah subhanahu wa taala nyana embungeun mun dibere duit leutik jual gede tolol tambah kos gitu teu daekeun ieu sabodo sing serikeun sakitu bae gogoreng sakitu bae poje sakitu bae kok bisa terobah sih nyana keur kabeulem ku sinar ilahi nyana ngabejakeun justru sia nu saralah kajen teuing didegekeun teu didegekeun kitu bae nyana mah aya saat kepentingan agama nyarita bae dek didegekeun dek dihenteu dek henteu dek dipake dek henteu itu bae geus aya sinar ilahi kabeulem ieu keur carita nur ilahi keur carita hawa ge hawa setik-setik mimiti ustad teh nonton bola rada jauh bebeja jana sia teh simana tan nonton bola jeung horeg rame aja sana menang teu nyawa nu menang mah ya mah rada jauh rada deukeut atuh tan ulah jauh-jauh teuing nonton bola mah moal resep heunya heuh mayar asup ka jero tadi nama di luar doang surak-surak bae jarame kuari mah mayar sabaraha duit kere mayar dah dirajeg teh sabaraha duit teh ngomong atuh sia bayar beres bayar asup oh bilu surat Ustad bebeja tad kasih mana nonton bola asup keluar roh ramai jasa yo tad sakit kitu nabai mah moal ngarasakeun maning main tad heunya bener bae katilu kali main nya rengkon dilatih teu naon henteu atuh tad kunaon pinjelang main bola tapi nya ngarasakeun capek ngarasakeun kaoper ngarasakeun nendang ngarasakeun jadi jelas tah eta kos kitu keur carita permainan bola judi ge sarua mimiti main gapleh doang plek plek babaturan salah tah tuh salah tah nyekelna tuh rumus tah kieu manya kos kitu ya heuh beres sih kos kituan mah teu naonan lalagaan doang duitan atuh ulah gede-gede 100 200 ieu mah ngentren doang lain judi lain ieu mah kembang judi mulai kesel aing kos kitu mah bandingan nyaan tah motor aing tak sia ayo geus taruhanna motor ayo tata judi beneran geus bisa nyaritakeun ngan lalagan teman judi kos kitu cara aing beak motor beak mobil eta judi asli teman kos kitu ngaranna tah sarua bae mabok ge mimiti setik dangdal di kos kieu nya cekeuna teh lain deui dunia lega amat cekeuna setik kos kitu mah karasa tah 5 sloki lek indah niat. Waduh, saya sekarang sedang ada di surga. Padahal mah ya di kocong merah. Surga. Udah babok blon jasa. Setik gubrak. Nah iyalah wa inna katsirul la yudilluna bi ahwaihim. Setik gejebur. Setik gejebur. Aya nu cerik bae di mah. Kunaon saya cerik bae kaduhung cenah kula baheula main partai. Kunaon emang? Beak segala sawah eueuh mobil eueuh segala eueuh pajikan ninggalkeun sakeuna teh tadi teh lalagan ngan jadi tim sukses doang aju lantaran jadi tim sukses aju dihayu-hayu aju kula milu barang geus milu atuh geus terus aju kan tuh lu korupsi ku di beak pakai bayar hutang duit miliaran teh beak gua ditinggal kaduhungna doang tah sia layudilluna wa
bi ahwaihim setik terus tuh urang mah setik dah di bab ibadah mantep ya meeting gaji handapun tanggal Ambon minggu kedua maju ka dieu minggu katilu asup ke majelis ternyata hareudang minggu kaopat ulah ngaji beres guys. Wa inna katsiran la yudilluna iya di urang teh setik sistem negara di urang teh setik dirobahna ku kapitalis dirobahna ku Nasrani jeung Yahudi teh mimitina mah bagus si urang teh di zaman Bung Harto Bung Hatta luar biasa keluar Bung Karno Bung Harto setik di zaman Soeharto ge periode ke-1 mah istimewa periode kedua mulai periode ketilu perjanjian periode ke-4 ngeblesek periode ke-5 ambualaya selama 35 tahun orang dididik teu pernah make Al-Qur'anul Karim make liberalisme kapitalisme demokrasi kos ieu geus teu jauh ka hitut bau pamarentah teh nyaona ka hitut teh aseuh iyalah kayaan anak tak dirobah kurang jaloba kiai di DPR di MPR ge jaloba nu calon presiden ge nah kuari silahkan pilih calon presiden nu nyahoeun ka Al-Qur'anul Karim yang supaya minimal ngarobah setik ulah terlalu ngebelesek teuing coba mulai Abu Rizal nyahoeun teu ka Al-Qur'anul Karim nyahoeun nya malah jualan Al-Qur'an sia mah bloon coba ayeuna pallo kira-kira kumaha tah nyahoeun tante sok Pegawati nyahoeun tante sok ku Prabowo nyahoeun tante nyahoeun tante ku Ari Wiranto ternyata aya nu nyahoeun ka Al-Qur'an qul huwallahu ahad Allahus somad nah jreng nyahoeun tante ka Al-Qur'an jangan robah ye ulah kieu teuing wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim naudzubillah min dzalik wa min dzalik inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin wallahu a'lamu bil muradis sa'inya pangeran anjeun Muhammad huwa Allah a'lamu bil mu'tadin maha uninga kana nu ngaliwat batas contoh nyahoeun kana ngaliwat batas teh Yahudi Nasrani tidak halal lewat jadi haram tidak hak lewat jadi batil kuari ka urang sarua Allah nyahoeun ka bangsa Indonesia anu mu'tadin lewat tina hak kana batil tina halal kana haram terserah hanya caritaan Allah dina Al-Quran seperti itulah sadap kurang sukeun ke jero jantung tanamkan dalam hati sok kurang geura pake deuk iraha urang memulai khusus jang diri urang kabelah ditunajang keluarga belah ditunajang halayak rame datang ke mana coba kekuatan diri urang membawa wahyu Allah membawa Al-Quranul Jaritakeun tentang ngaduhna sihir jeung mukjizat Masya Allah setiap rasul terus baik ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya ketingali hakna mukjizat supaya kadulu benerna mukjizat andingkeun jeung sihir lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat setelah para rasul teu aya agama dilanjutkeun ku para sahabat dilanjutkan ku para tabi'in dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala ya terus lamun nabi dibere mujizat tanding nasihir wali dibere karomah tandinganana tetap sihir teluh ulah kaget lamun kiai diteluh
ulah kaget dia Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh sarua bae terus datang ka kuari terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mujizat sihir jeung karomah sihir jeung maunah ulah maunah mana tunggak gajah tahu sekali jadi pertandingan duh cenah aing masih amat jadi kiai kos kitu mah jah cuma lain ti kiaiin meureun can ge jadi kiai geus ieu eta cenah beusi ditelu tuh kayak di ujung-ujung nama paeh bae di paeh perang syahid paeh ragag cilaka syahid paeh ditelu syahid siapa amin bangun dek neluh kaing iya tidak sekarang itu Masya Allah kayak udah kaget ya orang mah atuh boga pendamping belah dituna Gusti Allah besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin aya malaikat teh dampingi urang mantap urang teh ye urang segede urang we kadang-kadang sok aya aneh kumaha anehna anehna kadang-kadang urang hee si peuting anu najong eta teh maksudna mah eta teh tidak hudak malaikat teh lamun lain malaikat jin meureun salah jalan jin ge ai hampura cek aing salah jalan kata aja urang ngan urang mah geus udang data jam sabaraha jam 2 deuh puting kene sial jasa rep deui bola pada tanah Allah eta teh geus aya bimbingan berarti urang lamun sering maca sholawat deui wiridan mah sholawat kakula sok anu maksa mantau wiridan jetu sholawat datang keluar mah dibere sholawat di bae cek gini ai sia kumaha sholawat teh ka Kangjeng Nabi teh afdalul makhluqat sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat hayang naon ujianana sia masuk hararese jasa bere sholawat teh ngomong jeung babaturanna sholawat di itu sia yang naon nah urang dibimbing ku Allah dibimbing ku malaikat lain lalagaan bimbingan lamun cacak eueuh bimbingan moal kuat tuh mantap kuat ge seorang penegak agama aya ngabimbing boro-boro naon nafsu nabe dibimbing ku Allah ulah nafsu ulah cilaka dibimbing ku Allah tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting kudu zikir maca sholawat kakarak di jero hate ngegelempeng blek beda di jero hate teh aya eusian eusi teh eusi ma'rifatullah nu mawa wani nu mawa teges anu mawa lesang marifat ngomong eta kapan lamun henteu marifat mah teu lesang ai hartina teu lesang teh aya muatan bae ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat kos kitu bae kan tuh teu bener kumaha aja sih makara itu eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho kayu nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung kuarir kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada pilgub muatan eta teh kos kitu
Itu cenah kuna mah ikhlas. Sod ikhlas. Ka dieu coba ka dieu sia. Sodna kumaha sodna goblok. Ikhlas ya. Balik bae ka ieu mah tadi ongkosan sial capek ongkos. Bener kan, Pod? Nah, ieu mah newak nu aya bae lah. Padahal lain kanyana bae kasih ge sarua. Ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges. Geus engke kadengena ge lain deui. Saya teh si mana? Si anu, ngadiran sa kiai, naon tuh kampanye, nyatakeun naon tuh? Kiai kos kitu ieu tah. Mulai heuy, teh kiai pinter teh. Pinter tinggal pinter. Mengundang itu ngajakan ke partai. Itu beres sama kiai. Ji sia ngadengkeun ongko teu beres ongko. Nya na meungeunah dibere duit aing. Tuh. Nu mantak babagi po datuh. Ieu gara-gara sampai keleti kos kiai ya. Aduh. Masya Allah. Katara. Aya muatan urang ngadengkeun ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai. Inu hajat, muludan, rajaban. Antara aya muatan jeung eueuh. Kula sok rinci, kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengkeun lillahi taala daekan ngadengkeun. Resep kula ngadengkeun teh resep. Batur mah cenah teu resep kana kula teu. Kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari. Embung lah imam besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah. Aing ngadengkeun mah teu salah-salahnya anak. Geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan gitu aing ngadengkeun mah ngarokok teh naon teh lah. Sok ngadengkeun gula teu kebal aja bae muatan katara. Kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara. Katara kajian ku kumaha ge. Geus eueuh nu teu katara saeutik ge. Urang ngaji bilagah teh aya makom, likuli makom makol, likuli medan rijal. Oh aya muktado na nyahoan. Urang. Kamari aya Habib Salim Jindan, NKRI. Marka, naon marka? Bingung kan urang, horeng harga. Harga mati, atuh urang matinya mah pajar marka. Atuh marka mah jalan cek urang teh. Kunaon eta? Lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU. NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU. Kabawa ka Habib Lutfi ka NU-NU-an. Nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU. Nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah. Kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah. Kaluar tina jalur. Deuk saha? Mantak resep ngadengkeun teh resep. Marga. Aturan mah marga, lamun marga mah di Bandung. Marga hayu. Henteu salah, nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga. Ya paranti nah teh ieu mantak ngaji di elun-elun kieu ye sesuai jeung makom sapekerna rusak. Dilun. Situasi makom. Ayo naik naon ieu? Tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan. Nyawan ieu muatanna NU, muatanna partai, muatanna kitu pilkada, pilgub atuh bakal kanyawan. Nah tina muatan-muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna? Allah Maha Uninga. Takula geus dibere embung muatan-muatan gitu teh. Ngaji bae ngeunaheun asal ngaji mah bolon sia. Goblok sia. Cek kiai aing dibolon-bolon balik sia. Aduh, jangan noel di kacamat urang balik yuk. Los. Sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun. Kulantaran eueuh maksudna naon? Maksudna teh supaya nyana ka Allah. Sugan marah nyana teh. Paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah. Atuh sabodo. Ya aing mah teu ngausun ngamarahan nyana. Maksudna dek dijadikeun dibawa ka Allah.
bisa daeknya ngadakeun los berarti menang hidayah teu daek cenah mundur bae ngajina yu didinya mah didinya di Cilogon urang nu jauh cenah abe babari balik atuh los emang aing teu nyaho gitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho manu tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bong aing lamun sasalaman cenah teh poe aing carakan malulu itu kan ngomong gitu tuh sih ya ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh sok kakula bugraget kiai tapi kunaon tuh aya rekamanna nama menta deui emang gua teh nyawa tuh nyaho jadi mah direkam ge embung di baheula ge ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegeurkeun ka kula teh rekamanna nama boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan teu naon kula mah harinya aya mangpaat nama tu mangga bae bae henteu aju kula bendu teu mun kula bendu bae carekan ku Allah hendak eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamana tuh henteu ka bupati deukeut ka gubernur deukeut komo rano karno pernah shooting bareng mun baheula gara-gara sapeker kos kieu jadi kieu ya tah atuh teu bendu teu naon ka WH ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana mah nyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai atuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa baik iya ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat hendeuk diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam.